Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu di mana wae ayana dina dangat ayeuna alhamdulillah tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Duriat Tepuguh Ngancik. Nah, dinten ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna nyaeta Bumela Nyanding Tresna. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Urang doakeun heula atuh ku urang saupamina anjeunna parantos ngantunkeun, mudah-mudahan dipupuk rahmatna Gusti Nu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna. Teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun rezekina oge dibarokahkeun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ieu dongeng dimedalkeunana nyaeta ku PT Wargina Bandung tahun 1870. Masih ya teh pamiarsanya tahun 70-an we cenah Mang Cecep teh ngadongeng teh enten asa kumaha kitu tah kabayang gitu ya. Tahun 70-an harita khususna alam priangan atanapi alam anu aya di Jawa Barat. Nah, pamiarsanya keun deui cenah ngeureuyeun cenah sok sanaos panginten si dongengna teh tetebih tina asmara murka gitu tah. Aduh, hapunten pamiarsanya dugi ka ayeuna teh masih keneh kieu we cenah Mang Cecep teh dina macakeun dongengna panginten masih keneh tebih sareng para pendongeng anu sanesna. Kumaha cenah ieu pamirsa Bumela Nyanding Tresna teh? Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Asa ku kabeneran naker langit lenglang taya aling-aling bentang baranang di awang-awang lir permata mayak dina buludru pawol ting carelak ting karetip tan wandep hade poena sieup naker ngagayuh ka malam minggu ditambah nincak abis bulan tanggal 2 ninggang garajihan kaum kuli boh anu bulanan boh anu mingguan. Atuh munasabahna rea jalma anu maridang teu mojangna teu nonomanana dalah nu geus karolot oge milu aub ngirup hawa kota kembang ting alabring balawiri geus puguh tutumpakan pagaliwota bubuh nambahan rame matak suka matak bungah nambahan kabetah hirup di dunya subur ku hiburan loba tongtonan lain bae di bioskop malah bejana di alun-alun oge heurin usik pinuh ku jalma-jalma. Nganduka aya naon di eta tempat sabagian jalma pada kaget ngadenge sora pating berebet pating beledug matak gempeur samara pola disangkana tembakan bertempur atuh nu araya di ari mah ting buranjat kaluar reuasna kabina-bina tapi henteu lila sanggeus kaluar mah ngadonting ciri hilem malah salusurakan horeng nuting beledug teh kembang api ciri wanci aya raramean pasar malam. Tar, berebet, blong, blong, tar, berebet, blong, blong, orsi, aya kembang api, oi, tuh, aduh, ngeni alus gitu, oi, ting barasat, gitu galecokna jalma-jalma boh kolot, boh budak pada resep. Api aya naon tateh mending ngagedar kitu
Abi masok sarwak babari ratug angen ceuk hiji istri meninggal teu sirik na ngarangkul muntang kana panangan carogena. Duka teuing atuhnya walon carogena bari kulutrak muka panto anabrai teh horeng kembang api. Uluh kembang api geuning mi geura tingali ka dieu meuni alus kitu. Kembang api si jadol teh ngareurewas sanggem garwana bari ngorejat lajeng kaluar atuh ceuleukeut bae gumujang bangun nu raos. Tas kitu ngagentraan bujangna meuni gegerewekan mata kaget nu ngadenge. Bi Amah ka dieu Bi Amah. Kah walon bujangna katelah Bi Amah meuni ti buburanjat kaluar ti kamar. Heg samping ngaleleke gelung udara da puguh keur kekedengan ngareureuhkeun capek. Tuluy nyamperkeun ka dununganna sarta pokna nya bangun rewas. Bade aya pikeun naon agan? Itu bejaan Julaiha sina ka dieu aya kembang api kitu. Geura ke tingali ku maneh. Tuh nya dununganna meuni alewoh bari tutunjuk. Uluh laras we manis sae kitu agan. Ambuing. Itu mah sapertos sangrai jagong ting beletok. Aduh, itu raranggeyan. Heuheuy deuh. Bi Amah meuni gairah seurina ngaheuheuy bari tutunjuk. Heueuh, anu matak oge mengen kitu Julaiha sina ka dieu Bi Amah. Bisi kaburu beakeun. Mangga agan walon Bi Amah. Rakatak buukna digelungkeun tuluy asup di ka jero imah kituna teh ngadon saralak sirilik nempuan putra dununganana anabrai mukakeun panto kamar horeng neng Siti Julaiha mah jongjon we nang karak bengkang dina kasur beri maos majalah. Har itu neng boro bibi mah kuntang kinteng milarian geuning nuju maos majalah. Rek naon kitu bibi sanggem neng Julaiha tapi teu keur sagugah mung saukur ngalieu. Sanes bade naon neng itu digentraan ku juragan enggal sanggemna. Lah rek naon bibi hoream hudang deui karesep-resep macam majalah sanggem neng Julaiha anggur malik deui ningalian gambar-gambarna. Ih neng mah enggal itu aya eta aya itu cuk Bi Amah nyaritana teu paruguh bari ngareretan kana kaca sabab sieun kaburu beakeun nempok kembang api. Kunaon ari Bi Amah kawas nu gemper nyarita teh make aya itu aya eta sagala rupi. Neng Julaiha ngabalieur rupi bendu. Ari neng ari neng sanes ngagomporkeun bibi mah itu di luar aya kembang. Bi Amah garo-garo teu atel mungguh hatena mah kekejotan hayang ningali deui kembang api kadenge pating beledug. Keun bae aya kembang mah da geus nyaho abdi oge. Kembang ros bodas geus marangkak. Bo edas sanes kembang ros neng kembang api tah geuning ka kuping ting beledug enggal digentraan deui ku juragan. Nu mawi kawas nu kakara wae aya kembang-kembang api wae meuni ribut. Geus bosen abi mah ningali kembang api teh teu aneh. Neng tos teu aneh so teh da bibi mah nembe terang sareng meuni resep. Jung bae ka ditu ningali ari resep mah walau neng Julaiha nu tadina mah moal kaluar mung kadangu ibuna gegerewekan ngagentraan atuh kapaksa lungsur tina ranjang lajeng kaluar nyamperkeun ibuna anasrog mah kaluar ujug-ujug belengeh wae imut manahna katari kuningalna kembang api mani lucu benten tinu biasa. Uluh sae ieu mah kembang api teh mi henteu sapertos nu di Tegalega. Tuh nu mawi ge kedah percanten ka bibi neng saur bibi sae lah nyawo neng Julaiha ngadelek tapi delek ge lain delek nu matak cua ieu mah delek nu matak kabita ku socona anu cureuleuk. Heuheuy neng mah tos puguh kembang api ieu pajar jaringao nu mawi oge ulah bangbung ranggaek neng. Naon bangbung ranggaek teh Bi Amah ramana neng Julaiha naroskeun. Sumuhun eta agan walang keke tong dihaminan pi si bibi mah kawas nu otem. Ih eta eha mah kawas lain kakolot bae pamali ibuna neng Julaiha ngahuet.
atuh da ngewa sok ngarerewas bae pajarkeun teh tadi mah aya seuneu cenah. Eta neng masok gitu pajar leres bibi nyebatkeun aya seuneu. Kumaha upami kadangun kudu berwajib panginten bibi teh disangki pangacau ceuk bi amas mun reuwas. Geuning tadi heug dilaporkeun ka Pak RT. Tadi iraha neng daek dosol memuncangan upami bibi nyebatkeun aya seuneu. Bi amah tambah reuwas atuh kai we ibuna Neng Julaiha gumujang. Wireh ngadangu bujangna nyebutkeun sumpah daek dosol memuncangan. Bener bibi teu rumasa? Aduh tobatnya eta neng. Leres teu rumaos neng. Walon bi amah ngadon patorong-torong. Geuning basa abdi rek ngaduruk runtah. Bibi nyebutkeun aya seuneu dina kompor. Ceukeukeuk Neng Julaiha gumujang. Deuh eta mah neng aya ku es tuning ari tos ngaheureyan ka kolot teh. Bi amah ngaheuy ngeunah seuri eleh catur ku Neng Julaiha mojang endah bentang ti jalan warna. Oh muhun pi nembe ka imut pan ayeuna teh aya pasar malam teh di alun-alun. Lah ku hoyong nyobian ningal abdi mah pi sanggem Neng Julaiha lejeng nyaketan ramana. Batan duit dipake lalajo maha mending belikeun kana pakean nambahan ginding jeung ongkohanan lebar micenan duit teu puguh-puguh saukur ngabelakeun panon wungkul. Sedeng ngarah duit zaman ayeuna teh sakieu peuheurna amih oge ngarah duit buburuh ngabordel tina sakodi 600 teh asa ti hot-hat ngadaklu kurang sare jaba bobokong asa potong balas ngabelengkong ari teu dikeureuyeun da butuh lumayan keur meuli-meuli sameleun kitu deui teu dipake aral sugan we ka hareupna mah aya onyoina anggar bae sakitu teh naon-naon asal menta saeutik mahi gede sumawana sing aya sesana bari jeung manjang rejeki manjang babarayaan tah ayeuna dunungan amih aya gerentes-gerentes usahana rada kendor pan kana hate teh milu sentar kitu soteh lain sieun teu dahar rejeki mah ti mana we asal urang percaya ka pangeran nurutkeun ka hayang mah genteng-genteng ge ulah potong boh amih boh dunungan jeung pagawe nu sajana berang peuting teu boleh nanada kanu kawasa pada wilujeng sarerea malah dina batin mah ketah mun hade diterangkeun ka dunungan hayang mantuan sangkan perusahaanana ulah aya gangguan mantuan soteh lain mantuan kudunya sasat amih buburuh ngan mantuan kudua duka ku lahir duka ku batin keur kitu tar birebet bray kembang api caang deui pating barasat mata kuas disambung ku sora blung-bleng asa zaman revolusi. Aduh itu neng manis sae kitu tinggal palih wetan raranggeyan sapertos buah caruluk ceuk bi amah kadenge alewoh deui bari noelan tak-tak samarukna tak-tak Neng Julaiha padahal tak-tak ramana. Kunaon maneh teh sarma kawas nu boro ngadonoelan tak-tak kami. Hapunten agan. Aduh paralun teuing panyanten teh Neng Eha agan. Bi amah ulah elengeh banget nama ni bareureum atuh kai Neng Julaiha sareng ibuna gumujang maningah kae. Sedang anu disingsirikeunana mah tuluy ngalewas ka jero bakat mingku era bari ngagilir-gilir sisig da puguh keur nyepah. Tina kituna teh teu kuahan teu ari lol kana lawang kamarna ari kurunyung ucing kaluar atuh puguh we reuasna lain dikira rek ngocak teh ngadadak hese antukna brak wae diuk bari ti korohak-hakan siga nu dicekek. Golomrang cenah ucing ngarumpak baskom anu maksudna rek ngarontok beurit beretek Neng Julaiha sareng ibu ramana maruru kalebat. Anasrog teh ngagarabag dumeh ningali bujangna keur cimakbak teu daek nyarita sakadar panun burial bencelik di barung ambekan hek-hekan. Bibi kunaon bibi? Neng Julaiha ngagebig-gebig awak bujangna tapi woleh teu daek nembalan. Eta meureun kabuhulan atawa sampo melag tuh geuning urutna oge pabalatak dina meja Eha. Da si bibi mah kawas nu kokoro kana sampo teh komo mun teu barang hakan sanggem ibuna Neng Julaiha bari ngareret kana puluh sampo acak-acakan dina meja. Cik adinya
pundukna ketiga bisiknya sampo melag ramana nyambung pesanggem garwana sarta tebaha Neng Julaiha dipiwarang kuramana kitu teh ujug-ujug habak bae punduk bi amah ditenggel dugi ka ibuna ngejat sabab tina sungut Nabi Amah aya nu ngagaclok segede indung suku ana ditelak-telak horeng sisig luncat ayeuna wae mah melag dina ti corona. Astagfirullahaladzim kai ibuna Neng Julaiha kumujang mani akai-akayan. Nah lalampahan teh sarma kawas nu teu eling sakitu sisi gedena kuat ka melag dina ti koro. La ilaha illallah tong boro melag dina ti koro sarma cacak mun ditenggorkeun kana anjing ge moal teu gagaikan saur carogena bari ngagak-gak. Ya Allah agan manawi bibi teh mendak kareuwas wireh bade lebat ka kamar ningal ucing luncat tina dipan atuh kantenan we batin ibi ngalenyap malih bade ngoceak teh teu tiasa margi sisig kaseglong melag pisan dina ti koro. Ide ceuk bi amah geus namah jadi seuri koneng nya. Weureu si bibi mah sanggem Neng Julaiha bari ngalewas kalebat nuturkeun ibuna tos kitu lajeng nyuhunkeun widi maksad hoyong ngalantung ka jalan. Nih bade ngalantung heula ka payun kaharep ka mana ibuna ngareret nuhun kadinya ka jalan sakedap. Jung bae kita ka jalan mah ulah soteh kanu jauh hariwang tuh ajakan si bibi ngan omat ulah peuting teuing balikna sanggem ramana ngawidian atuh sirilik bae Neng Julaiha nyamperkeun ka bujangna. Bibi urang kaharep heula sakedeung ka payun bade naon Neng sakiotas wengi. Geus peuting naon kakara oge jam 7:30 barudak ge galecok keneh arulin nempokeun televisi ngan urang ngalantung peperiheun ka kota cara batur henteu atuh ka jalan-jalan ngajag-jagkeun tuur tambah kesel mangga namung moal sieun kinten-kintena. Sieun kunaon make sieun sagala bilih we sieun ku bibi wereh tadi bibi disebat otem ceuk bi amah make rada ngabalieur. Ari bibi sok salah harti nyebutkeun otem seteh lain ngarekeun jalma teu hideng tapi onco mulo. Ide onco mulo abdi Neng seuri soteh asa diemutan waktos kapungkur bade meser bubuk gorenganana hampir wae ti kuncrum kana kancahna upami teu ditongtak ku Mang Tawi rupina ngerenceng temenan milu kagoreng. Mang Tawi kabogoh bibi teh yai meni gendreung pajarnya we kabogoh bibi Neng. Ya geuning teh heula kaperego ku abdi Mang Tawi kucap kicep jeung bibi. Ide Neng mah aya ku pinter sasawuran teh atuh kantenan we kucap kicep mah Neng moal sae molotot bae kawas panon wayang. Neng cios ka payun teh nya hayu lain ahai bae sanggem Neng Julaiha rupina anu teu sabar hoyong enggal-enggal angkat ke atuh bibi bade meresan heula lah make nyisiran-nyisiran teuing bibi da lain rek ka kota. Abdi ge kikian we moal salin pira kadinya kaharep ngalantung tambah kesel mangga atuh ceuk bi amah meritkeun heula samping geus kitu leos nuturkeun Neng Julaiha lebet ka patengahan nyampak ibuna nuju ngabordel sedang ramana nuju maos koran. Mi abdi bade ka payun teh jung bae ngan kade ulah pareting teuing beler ibuna bari ngalieuk moal mi sakedap we pi mangga atuh abdi bade ka payun sareng bi amah. Neng Julaiha unjukan deui karamana mani sopan nakar. Ulah lila we beler ramana bari ngorejat lajang lebat ka kamar. Geus kitu mah jot Neng Julaiha jeung bi amah tarurun kabeneran di jalan warna masih keneh haneuteun. Rea jalma nu lalar liwat kitu deui anu dagang masih araya keneh da puguh malam minggu katambah halodo. Matak suka bungah nu maridang kitu deui Neng Julaiha angkatna maning ngadaleungdang cacak angguan sederhana ditinggalina teh mani tegap.
salira jangkung sampulur demi pakulitan koneng rarai hejo carulang direret taarna teja mentrangan halis ngajilera paeh lain ku sifat kitu deui pangambungna meni bangir siga nu nangtang disesep lambai eceuy semu galing lah pendek nama teu aya cawadeunana endahna teh mata kabitaeun bujang komo mun dina imutna matak dengdeleun matak pogot anu ngenyot silih sedot nyeredet kana hate anu matak pantas menang julukan bentang jalan warna oge Neng Julaiha gelis na kawanti-wanti lain gelis ku kosmetik tapi gelis estu bawa ngajadi endah bawati kudrat amis budi kempot pipi kayung yun nakara hade basa alus rupa jajaka pada kabita hayang nanya nah geus aya encana anu boga Neng Siti Julaiha angkatna kamalinaan da puguh sembari sempal guyon sareng bujangna nu teu karasa nyaho-nyaho geus tepi ka lebah gedong bioskop Capitol atuh reg anjeunna liren sarta sasauran ka bujangna Astagfirullahaladzim bibi geuning geus tepi ka dieu urang teh kajongjonan teuing atuh da Neng mah ngobos wae janten teu karaos bade teras ka mana atuh Neng teh bibi mah isin ka kota bari kikieuan hog samping luka leke jadi gelung jucung bade we mah anci mah deui si bibi mah ari seuri teh meuni eueuh tumpa-tumpa geus puguh di imah dinu rame oge meuni ngaheuheuy sanggem Neng Julaiha ngaraos isin sabab ti kaler aya jajaka tandang nyerangkeun nu lenjang atuh kalius Neng Julaiha miceun rarai kitu soteh lain cua kanu nyenter ngan ku isin mungguh batin mah hayang naring malah teu kitu oge ngadon silih baledog ku reret belenyeh imut teras tungkul deui atuh puguh we jajaka teh tambah heroy Neng bade balanja Neng teh ceuk diamah kitu soteh ngaheureyan dumeh kareret Neng Julaiha keur silih delekan si bibi mah kawas nu ngaco batur teu mawa duit seketip-ketip acan ieu ngadon nanya rek balanja bilih we Neng bade balanja biamah pok deui nyarita kitu sedang hatena mah hayang seuri ih aya ku bawel si bibi balanja teh balanja naon Neng Julaiha bendo balanja teh seueur rupina Neng sanes balanja barang wae nah balanja naon atuh balanja soca dasar nu ebel sanggem Neng Julaiha bari mesem manahna asa kasindiran kitu deui biamah sanggeus nyindiran tuluy ngabalieur api-api ningalian gambar nu bakal main gilar soca Neng Julaiha ngagilar ka jajaka sedang anu direretna ngaleos bari ngajingjing koper kulit atuh meg wae manah Neng Julaiha mentegeg brai bingah deui sabab jajaka ngareret tuluy mentas jalan ka belah kidul ngajanteng hareupeun toko potret pongli sarenge seuri ka tembong huntuna bodas kontan Neng Julaiha meles ku imut atuh jajaka teh eleh geleng ngadeuketan ongkohanan aya tanyakeuneun damel naon Neng tanya jajaka meni sopan nuju amengan we engkang sanes rupi nu bade angkat tebih nganggo barang canda koper walau Neng Julaiha bari ngareret kana koper anu keur dijingjing ku jajaka menawi Neng abi teh asa katalimeng wireh kawengian milarian penginepan parinuh jug-jugeun teu gaduh ceuk jajaka tuluy ngahruk bangun nu bingung dupi kawit di mana engkang teh Neng Julaiha nalengteng kawit mah teh Sukabumi Neng maksad ka dieu sejadi damel mung akhirna kieu sapertos hayam panyambungan bari bade wangsul deui pameng katambi sanes lalakon caket-caket ti Sukabumi ka Bandung teh upami kitu mah aya nu kersa di indekosan sawios indekos we sanaos sasasih 3.000 oge wantun upami kitu mah kaleresan pun biang kersaeun di ditu upami kitu mah kaleresan pun biang kersaeun di ditu we di abdi bios teraos tempatna oge sementawis mah salebat engkang teu acan kenging tempat nu sae mohon atuh Neng tulungan we sawios teraos oge supados aya kanggo mondok wungkul ceuk jajaka tuluy nyedak hayang ditulungan akhirna jep wae Neng Julaiha teu sasauran manahna ngaraos bingung rajeun aya maksad nulungan sok inggis ibu ramana teh kersaeun nampi nu bade indekos tungtungna pating haruleng
sedang biamah harita teh gawena rarat reret bae kana gambar nepi ka teu kanyahoan dundunganana keur ngarobrol geus kitu pok biamah nyarita sorangan bari itu tunjuk kana gambar mangkaning keur ya jalma nu arek lalajo bagian nu kadua. Rupina rame temenan film India mah neng, aduh itu mah neng nona ge mani buli gira kitu saukur nganggo cangcut sareng kawai wungkul deh itu neng bujalna oge ngebendele mangkani ngejepat disedekeman ku pamegetna. Era parada lalajona oge neng film nu kitu mah naon lalajo film ngabaragadal tembong bujal orat kamana mendi uyuhan teu era-era nya neng anu di filmna kunaon ari neng diajak sasauran teh hare-hare bae ceuk biamah tuluy ngareret ari breh teh lalaki wungkul gigireunana atuh reuy bae biamah bareurem ngarasa era lain memeesan ngadon galecok sorangan ditaksir ku batur mah jalma teu hidang. Gancang biamah malik deui maksudna rek neangan neng Julaiha sedang panon kamana mendi ari malik ari jeger nabrak dada batur anu keur anteng ningali gambar atuh puguh we rewasena keur tayohna keur satengah ngalamun. Kunaon manusia teh teu neuleuh teuing sakieu ngajentulna ditabrak sugan baong ceuk eta lalaki ku kulutus. Punten wae Aden sanes dihaja. Walon biamah tuluy ngaleos alak ilik nempuan neng Julaiha sedang hatemahnya rewasnya era. Nakamana leosna atuh neng eha teh bat karalas kumaha mun aya nu ngiwat meureun aing dicarekan temenan ku juragan. Biamah gagarendang sorangan geus kitu ret ka belah kulon sisi got Cikakak katingali neng Julaiha keur ngobrol jeung lalaki. Itu geuning neng eha teh leos biamah nyamperkeun leumpangna meningi ciprit. Nah ari neng kusok ngadorakakeun pisan mun sasauran bade ngantunkeun bibi teh. Ngadorakakeun kumaha ari bibi? Muhun panyanten bibi neng teh aya gigireun boro bibi alewoh nyebatkeun film rame bari tutunjuk malih ningal gambar naon dibuligir. Bibi teh ceceleuk keutekan seuri ari direret neng bete aya. Tos kitu bibi malik kapengker maksad bade milarian neng ari malik ari jeger nabrak pamegat dugi ka ngambal ka bibi. Deh atuh MS bibi tehnya neng Julaiha gumujang bangun raoseun sarta ret socana ngareret deui ka jajaka bangun anu can puas neuteut beungeut anu kasep. Padahal neng Julaiha oge endah ka bina-bina mun ngahiji teh mah hampir sarimbag dirkeris manjing sarangka kawas bebelahan terong. Neng mangga atuh urang mulih tos wengi bilih juragan bendu mangkaning tadi sasahat naker ulah lamit teuing ceuk biamah ngajakan balik. Mangga walau neng Julaiha bari hate ngarasa karunya ninggalkeun eta jajaka. Kumaha atuh neng abdi teh kawidian kinten-kintena bilih kaabotan indekos mah bade ngiring ngarerebe sawengi ieu mah moal hade abdi ngagolerna emper bade ka penginepan teu aya nu lowong ceuk jajaka meuni ngageri mata kuatir. Muhun kumaha atuh nya engkang? Neng Julaiha ngahulang ngaraos bingung dibawa kumaha teu dibawa kumaha tungtungna rei bae kagungan manah watir. Ayeuna mah kieu engkang mangga bae urang karorompok kawidian kupun bapa nuhun teu kawidian bae piraku bade tega ari sawengi ieu mah. Muhun neng sawengi we sawios enjing bade milarian tempat kanggo panganjerekan walon jajaka timbul hatena bunga. Mangga atuh engkang bilih tebih mah sae kana beca we neng 2 becaeun neng sareng bibi sabeca sawios abdi nyalira sabeca deui. Wios engkang ulah kana beca margi cakat sae atuh. Walon jajaka regeyang ngajingjing koper kulit wadah pakaianana leungeun nu sabelah ngajingjing karanjang buah dieusi ku oleh-oleh ti Sukabumi. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.